Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wajahnya orang yang sebelum dia mengenal dengan dosa kita atau dengan Allah akhirnya bermasalah dengan dosa. Kami mengucapkan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
mustaqim ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima siril haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima sabaqana siril haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma shalli ala Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqana siril haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma shalli ala Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqana siril haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima khatimi lima sabaqana siril haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqana wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Salatan tabtaqu lana biha babal ridha wal taysir tughliqu biha 'anna babal syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliyyan wa nasira. Anta maulana wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil iktimadi alal amali nuqsanur raja inda wujudi zalal. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, sabada manjatkeun puja syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam kaulungan mugia kami curah dipakeun ka baginda alam habibana wa nabiyana sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibu kuningan kurang sering ngadangu aya doa anu tos sering digunakeun kurang sadayana. Doa eta unina Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Allahumma maghfiratuka, ya Allah, maghfiratuka ari pangampunten salira awsa'u langkung luas tibatan dosa abdi sadaya. Jadi kurang midamel dosa teh saagung kumaha urang dosa midamel ka Gusti Allah, hak Allah, hak adami dosa alit dosa adu upami urang obat ka Gusti Allah maka bakal dihapunten ku Gusti Allah. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina, Gusti pangampunan salira teh langkung luas tibatan dosa abdi. Tapi urang sok pesimis merukan Allah teh moal masihan hapunten. Nu kadua
dina doa eta disebutkeun wa rahmatuka arja indana min a'malina. Hartosna rahmat salira nu diharap ku abdi sadaya. Jadi urang teh budak-budak rahmat Allah. Tah ngeunaan rahmat Allah ieu tadi diantawisna hiji maqalah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari nyebatkeun min alamatil ihtimali alal amal nuqsanur roja inda wujudi zalal. Di antarana ciri jalmi anu tetegenan kana amal eta teh jalmi tos kirang pengharapan kana rahmat Allah teh. Sadayana aya di alam dunia teh eta bakal rusak inda wujudi zalal. Jalmi seueur tetegenan ka makhluk. Padahal makhluk sadayana bakal rusak. Eta teh di antawisna lamun urang parantos tetegenan ka makhlukna Allah, maka urang tos kirang rojak ka Gusti Allah. Padahal urang nyukeun ka Gusti Allah teh wa rahmatuka arja indana min amalina. Abdi teh hoyong rahmat salira rojak kana rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jami ngaos cing ari kinten-kinten jalmi ngaos ngarah naon? Ngarah ngartos ibu gadumurang kali sakola ngarah naon? Ngarah pinter. Nu kuliah nu masantren lain ngarah jadi ustad, pokona mah ngarah pinter we. Teras nah anu masantren, nah anu ngaos, nah anu kuliah teh paling tersadayana. Teu. Hiji nu pinterna kodongna 100 kayak gitu nya. Gitu. Nah, jalmi anu pinter teh sadayana kuliah teu. Aya jalmi nu teu kuliah oge, aya jalmi nu teu masantren oge, aya jalmi nu tarang ngaos apalah linter aya. Gitu. Janten eta teh kapinteran teh lain ladang amalna. Kumari kapinteran teh pamasati Gusti Allah, kurang ulah tegenan kapinteran teh ladang kurang belajar. Da seueur jalmi anu teu belajar dipaksa kapinteran Gusti Allah. Ngan jalana kudu belajar, ngan lamun geus hasil pinter, lain pinter teh hadir ladang belajar, tapi pinter teh dipinterkeun ku Gusti Allah. Buktina loba jelema seueur jalmi anu ngaos tapi teu ngarti-ngarti. Bar hobe, bar poho kabeh. Pan ibu teh mang tahun-tahun ngaji teh nya. Tapi alhamdulillah ada teu ngarti-ngarti, ngaji deui. Aya jalmi nu ngartos, aya nu ngartos. Eta ngartos teh ladang ngaos, sanes dipasihan ka ngartosan ku Gusti. Tah emut eta teh. Jadi urang moal ketegenan kana amal urang, upami urang ketegenan abdi pinter teh kulantaran abdi ngapakeun, abdi pinter teh kulantaran abdi getol ka pangaosan, eta teh tos iktimad kana amal. Ketegenan kana adamalan tos leungit rojana ka Gusti Allah teh. Eta disebutna nuqsanur roja, sakedik pisan pengharapan ka Gusti Allah. Atuh kumaha cenah urang kituna? Lamun urang dipinterkeun ku Gusti Allah atos pinter, abdi mah dipinterkeun yakin ku Gusti Allah. Da loba batur oge nu rajin ngajina, rajin ka pangaosana, rajin sakolana S1, S2, S3, tapi teu ngarti-ngarti. Batur mah S1 teh jadi profesor ngajar, ieu mah kadagang kentang, pan teu nyambung. Nah gitu. 2. Ibu damel, bapak ka sawah. Nu ka pasarna, anu ka pasirna, anu ka sawahna, anu ka kantorna. Eta teh damel teh ngarah naon? Ngarah beunghar. Ngarah gaduh artos. Aya jalmi anu gaduh artos nu beunghar, usahana beunghar, ladang usaha beunghar aya. Tapi aya jalmi nu usaha nyusup tidur tapi kan kasar jeda tapi teu beunghar-beunghar. Loba. Itu dah. Seueur jalmi isup tidur tapi kan kasar jeda teu apal di beurang di imah, eta jalmi usaha we mimiti subuh hindit ka pasar balik na engke jam genep tos poek deui ti poek ka poek deui teu apal beurang di imah tapi teu beunghar-beunghar tapi anu beunghar aya
aya nu usaha kulantaran aya nu beunghar teu usaha, aya nu gaduh warisan. Ninina beunghar, akina beunghar, manehna mah engkang-engkangan we nyiapkeun artos 700 triliun teh. Moal saep 7 turunan oge. Kulantaran naon? Di pasar ka beunghar usaha teh teh jalmi. Ya, di pasar. Tah eta teh ulah tetegenan nalika urang dipasihan ku Gusti Allah teh kabeungharan. Beunghar teh sanes ladang usaha urang. Cek urang teh nah beut beunghar pan abdi mah rajin ka pasarna, rajin ka sawahna, sanes urang beunghar teh dibeungharkeun ku Gusti Allah. Eta teh 50.000 tahun kodok Allah teh sacan Allah ada makolam teh. 50.000 tahun sacan Allah nyiptakeun makhluk alam dunya sadana tos ditaroskeun tangtoskeun kodokna Gusti Allah teh. Gitu. Kan itu mangajalaninna hungkul. Ngan lamun urang sadayana tetegenan beunghar teh kulantara usaha tah eta teh tos leungit roja ka Gusti Allah. Dua, ibu getol ibadah salat berjamaah alhamdulillah. Teras ngaos Quran alhamdulillah kenging sadinten mah 5 juz mah cek bohongna. Teu bae ngalamun mah teu bae ngalamun ieu mah. Tahajud ge tepikeun kam tidak mencelik 12 rakaat tahajud teh. Teu bae ngabohong ge. Sugan we duhatna teu kalangkung abdi mah sedekahna sadinten ge 5 juta. Kitu nya. Urang ibadah hayang naon eta teh? Hayang lebat nah lebat surga teh eta teh ladang ibadah sanes. Surga mah aya dina rahmat Allah. Nah jalmi aya jalmi anu lebat surga teh ibadah aya. Nah jalmi anu gotong ibadah teh lebat surga aya. Aya jalmi anteng-antengan ibadah ku ka Gusti Allah. Janten ulama santrina oge biasa ngapung kapungkur zaman Bani Israil saurna dina riwayat jenengan teh bar sisok ulama agung gaduh santri tapi dikersakeun suul khotimah naudzubillah min dzalik. Tapi aya sahabat meme kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah janji junjunan abdi teh ikrar salira teh makasih Allah teh pangeran abdi salira utusanana cek eta jalmi teh efek teh cek Kangjeng Rasul tos syahadat itu waktuna perang mang aya perang isu gitu can salat can puasa ngiring perang geletuk we maot neraka surga can salat can puasa jadi teh can amal eta teh kumargi surga mah lain amal. Lamun enak surga tegenan ku amal, tah eta nuqsanur roja. Tegenan kana amal. Nu mawi urang ulah tegenan kana amal asa urang pangseueurna maca Quran urang pangsoleh teu kenging da teu apal. Surga teh milik saha ke kapayeun ngan urang mah hoyong. Nu penting urang mudah-mudah rahmat Gusti. Cirina kumaha aya rahmat Allah teh sing nyaah we kapada makhlukna Allah. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Pek anjeun pikanya makhluk anu ada di bumi maka bak mikanya Allah dat Allah ka urang sadayana. Bujeng-bujeng ka makhluk anu berakal ka manusia kasato ge dihargaan. Ku abdi sering diundingakeun Sayyidina Umar meser manuk piit kapungkur nuju patroli Sayyidina Umar teh meser manuk piit nu dikukut ku murang kali digulang kapet eta manuk piit karunya Sayyidina ka manuk piit dipeser terus dilepaskeun harga manuk piit eta hajar manuk anis anu puluhan juta paling manuk piit mun ayeuna 5.000 perak eta manuk piit teh dipeser dilepaskeun ternyata meureun jigana eta manuk piit teh ngadoakeun gitu Sayyidina Umar
kaimpenkeun Sayyidina Umar ku sahabat anu sanesna dibukakeun pintu rahmatna Allah teh lain kulantaran seueur tahajudna Sayyidina Umar, lain kulantaran seueur ngaos Qur'anna, lain berehan katatangana, tapi ternyata nyaah ka manuk. Manuk dihargaan irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama komodenya kajalmi. Oh ya dah. Komodenya kajalmi. Ka manuk ku Allah dihargaan dibukakeun pintuna rahmat Allah. Komode urangnya kajalmi. Tah eta da intina ibadah mah kadinya. Nyaah apa pada urang. Da Allah mah teu perjogieun ibadah. Salat teu perjogieun. Puasa Allah teu gaduh teu perjogieun da magoni. Kepayogian Allah haji pahala haji, tapi naon ibadah teh jang urang, salat jang urang, puasa jang urang, zakat jang urang, haji jang urang. Anak-anak naon robah akhlak urang di mana urang paratos robah nyaah we kata tangga tah eta jami nu bakal ing rahmat Allah. Di mana urang nyaah pada urang, nyaah anu janten sepuh urang, nyaah anu janten raka-raka urang, nyaah kata tangga urang, nyaah pada urang. Yumah ngaji balik pangaosan ngahina batu. Eta terjami teh kitu teh hideung. Asa panglobetna surga. Asa manehna pang Islamna. Batu teh neraka we, batu teh neraka manehna we pang surgana teh. Hade da teu apa? Emang Allah masahan surga ka saha? Aya jami nu dipasan kunci surga ku Gusti Allah. Teu aya. Eta teh tos tetegenan kana amal teu keneh. Lamun urang terkenal eta teh tos sakedik rahmat Allah. Nah, tos sakedik roja kana rahmat Allah. Cing ibu nikah kapungkur jeung bapak. Hari nikah teh naon cita-cita teh? Hayong gaduh murang kali. Intina kadinya hayong gaduh turunan. Aya jalmi anu nikah teu gaduh turunan. Oh. Aya jamil teu nikah tapi gaduh murang kali. Aya nguput we Indonesiana. Murang kali. Aya jami nu gaduh lahir tapi teu gaduh ibu sareng rama. Aya Nabi Adam. Teu gaduh ibu teu rama Nabi Isa alaihissalam. Tah eta teh naon? Ulah tetegenan kana amal urang. Lamun tos tetegenan kana amal urang, nah, eta teh tos nukson roja sakedik pisan rojana ngarepkeun kana rahmatna Allah. Enjing-enjing ibu teh senam pagi panusum senam pagi teh ajojing kan adanya. Ajojing paresep. Eta teh naon olahraga? Ngaran naon olahraga teh? Cara sehat. Aya jalmi anu tos olahraga teu damang. Aya jamin nu tara olahraga tapi sehat? Aya. Tara olahraga mah nama tara ajojing, tara jalan-jalan ka di imah we ngaceblok tapi sehat teh berarti gitu. Aya. Tapi olahraga teh ikhtiarna naon? Ngarah sehat. Tapi sehat teh lain ladang olahraga. Di mana tuh sehat teh? Sehat teh disehatkeun ku Gusti Allah. Kitu teh intina mah. Lamun gade tegan sehat teh kulantaran olahraga teu sakedik jalmi nu mengbal maot. Jalmi nu karasa pedahan maot engko cenah sehat. Tah didinya urang teh diemutkeun. Lamun teh urang tetegenan kana amal urang eta teh nyakedikeun rahmat Allah. Rojana tos sakedik kana rahmat Allah. Ibu berdoa ngadoa yang diijabah. Mual dinten teh ngadoa teh teu eureun-eureun. Ya Gusti Allah teh. Enjing-enjing tos subuh doa. Duha ngadoa. Lohor ngadoa deui. Datang asar aban ngadoa. Maghrib ngadoa deui. Isya ngadoa deui. Salat witir ngadoa deui. Tahajud ngadoa deui. Beres maca Quran ngadoa deui. Menit teu bosan eta ngadoa. Kangge naon eta doa teh? Hoyong diijabah ku Gusti hayu urang teh. Mun ibu ngadoa hayu rezeki Gusti, hayu rezeki teh ayeuna. Aya jami nu diijabah doana tara ngadoa? Aya gitu. Ari ijabah teh ladang doa tapi Gusti Allah masihan. Gusti Allah masihan.
atuna bari Gusti Allah masan geus eta ngadoa entong pedah da ngadoa mah ibadah. Ngan urang ulah tetegenan ijabah doa teh ladang doa. Nah ibu teh beunghar abdi mah da sok maca waqiah 40 hiji balikan unggal asar. Nah eta tetegenan kadinya kana amal. Da seueur jami nu beunghar tapi tar maca waqiah aya. Seueur eta nu deuleuh Korea osok salat duha. Osok maca shalawat nariah, osok maca waqiah, tara pagi takbir Gusti Allah we. Ya dan doa teh eta teh ibadah. Ulah ngaleungitkeun kana amalna. Ngan di mana hasil? Tah, ulah tetegenan kana amal, di mana beunghar, di mana pinter, di mana soleh, di mana gaduh murang kalih, di mana gaduh kesehatan, di mana hirup panjang eta teh dipasihan ku Gusti ta inda wujudi zalal. Di alam dunya mah sadayana ge bakal aya tungtungna. Ngangkeun pinter aya tungtungna. Pikeun ilmuna mah luhur. Bahkan kitabna seueur di luar kepala. Tapi aya tungtungna naon? Pikeun. Ya. Cek isine teh karampan hujatan carogena. Bapak, adik bapak. Nah, karena nyium mama. Geus hilap karena nyium mama, da biasana masuk nyium mama ngalinten teh. Kumaha cek bapana? Anda bapak ge ngalinten nyium mama. Sana sok dicium ku bapak. Oh, pembantuna ureunan. Naon eta teh? Parantos pikun. Sing kana mah ceresina. Tambi ilmu lami kalamian leungit ilmuna akhirna naon pikun aya tungtungna dipasang kakayaan aya miskina sok tinggal anu jalmi beunghar kapungkur nah beunghar salamina aya tungtungna naon miskin sehat aya teh damangna ada ramah alhamdulillah dipasang teu damang teh ibu cing nya syukuran anu teu damang teh dan untuk damang salamina mah lain jalmi. Lamun teh mah urang sehat salamina da teh Firaun gitu teh. Mantap Firaun ngaku pangeran teh. Firaun mah teu kantos teu damang, sehat wae Firaun mah. Nah urang mun dikeresakeun teu damang meus-meus meureut-meut. Meus-meus nyeri waos, meus-meus bulug, meus-meus bisul. Syukuran ka Gusti Allah. Eta teh naon ciri jalmi sae kitu teh. Bahkan dina sapali riwayat nyebatkeun lamun sahiji jalmi henteu dicobi ku bala ku musibah na panyakit salami 40 dinten teu kantos kenging bala. Hirupna teh senang we Bu. Eta teh lain jalmi sae. Jalmi awal. Eta we Bu nya 40 dinten teu kantos nyeri mastaka. Atawa teu ngartos teu kaos teu damang-damang acan teu karena susah hidup teh senang we salamana seuseurean we ulin-ulinan we jadinya kasenengna teh salami 40 dinten teh eta teh sanes jalmi sae tapi ka jalmi sae mah selama 40 dina hiji waktos aja we dicobi ku si Allah teh nah kulantaran diudag-udag ku tukang rentenir bingung nah kulantaran kedupa nyawa, nah kulantaran seueur sametan, rupi-rupi, yang penting kabingung we. Ku Gusti Allah teh. Salami 40 dinten dipasang musibah Gusti. Jalmi hirup aya maotna. Da teh aya. Teu aya jalmi anu teu maot sadayana bakal. Eta di antawisna pate kadan urang ka Gusti Allah min alamatin iktimadi alal amal. Nukson roja inda wujudi jala. Sadayana anu aya di alam dunya mah pasti bakal tak urang teh roja teh kana non rahmat Allah. Ai rahmat Allah teh naon? Kanya ahli musik. Ari kanya Allah sapertos kumaha? Hiji kanya rahmat Allah teh saur Kangjeng Rasul. Allah teh masihan rahmat Allah di alam dunia teh masih rahmat teh 100. Hiji dipasikeun di alam dunia nu 88 ke di akhirat.
Gitu diperbutkeun ku sadayana rahmat Allah teh. Nu mana seueur rahmat Allah teh di antawisna. Rahmat Allah teh fadl ti Gusti Allah. Naon fadl teh kurnia. Kalangkungan ti Gusti Allah. Setiap urang ayeuna nu hadir di dieu teh aya kalangkunganna. Likulli syai'in maziyah. Setiap jalmi teh aya kalangkunganana. Ieu mah rajin ka pangaosanana tapi bodoh. Ieu mah getol usahana tapi ngarang ngaji, gitu ya. Ieu mah pinter tapi kuatan. Ieu mah getol pasirna tapi tarang. Nah, aya kalangkungan. Ieu mah teh jalmi teh awon katinggalna mah tapi non otakna encer. Rupi-rupi. Likulli syai'in maziyah. Setiap jalmi aya kalangkunganana. Jadi ulang anggap enteng ka haji jalmi, mangga urang teu acan terang mana fadl Allah nu dipasikeun ka urang kali urang. Eta jalmi. Ibu gaduh urang kali di sakola ranking ka hiji di pengker. Ambek kata napi bunga. Ulah wa ka ambek. Ieu fadl ti Gusti Allah. Nu ditinggal teh lamun jalmi pinter nu ditinggalna Allah. Itu teh mata wah disebat teh hiji sifatna hiji afal hiji sapadam Allah teh Allah teh wahidun wujud Allah hiji dina zatna hiji sifatna hiji afalna teh tinggal sagala ge jalmi nu ngahijikeun zatna Allah sifatna Allah afalna Allah pasti ninggal sagala rupa teh hiji bae Allah nu kagunganana. Setiap jalmi aya nu kagunganana, aya kalangkunganana, mun eta jalmi kalangkunganana dina kapinteran. Ieu jalmi urang kali hafal Quran. Nu ditinggal jalmina Allahna. Eta di dinya datna teh. Tinggal teh Allahna. Gusti ieu jalmi dikersahkeun ku salira pinter nembe ge 5 tahun tos hafal Quran. Nu ditinggal yang jalmina. Tapi Allah nu masih kapinteranana. Eta teh kadinya ngan urang masuk kana sok ninggal ka jalmina. Ayeuna kumaha sok ngabanding-bandingkeun jeung budak urang. Ujang tinggal itu batur mah 5 tahun hafal Quran ari mane juz ama oge bolak-balik we tabarok teh nya. Ama eta son balik-balik teh teu tamat-tamat ari anak batur ulah kitu. Nu ditinggal teh Allah na pinter. Likulli syai'in. Lamun dia jalan pinter otakna cantang tuh dina nu sanesna. Jami teu pinter dina otakna tapi bisa olahragana. Pan kalangkungan eta oge. Ka urang sadaya. Nah, janten likulli syai'in maziyah. Terus eta disebatna rahmat pamasan ti Gusti Allah disebatna fadl Allah. Kurnia nu dipasikeun ka setiap jalmi maziyah kalangkungan maka urang teu kengeng ngahina papada urang katinggalna mah itu tanpa daksa teu ninggal tiasa janten ku teu ninggal eta teh engke derajatna paling Gusti Allah langkung luhur ieu teh teu tiasa nyarios pego tiasa janten langkung utama teu aya damelan Allah nu kirang kade ulah nyebut teu sampurna ieu pedah pego pedah teu ngadangu pedah teu ninggal pedah autis kitu urang kali teh urang teh kade da damelan Allah mah teu aya nu sampurna dan damelan Allah masih oge nah tah likulli syai'in maziyah ngagaduhan kalangkungan disebata fadlullah fadl ti Gusti Allah eta di antara rahmat urang undang rahmat Allah teh Allah masihan ihsan bageurna Allah ka urang sadayana masihan ihsan. Naon ihsan teh kanyaah berupa pahala ganjaran lamun urang ngalaksanakeun ibadah. Eta ganjaran dipasikeun ku Allah ka urang teh benten-benten. Bukannya anak Allah teh. Ibu maca Quran, salat. Lah salat nate di maca Quran teh dina salat sahurupna eta teh diganjar 100 kasaya. Ngos Quran di luar salat tapi gaduh wudu.
dicoba perhatiin aos dibaca eta teh 50 kasayan. Ngaos Quran teu gaduh wudu dibaca ada kenging teu gaduh wudu oge baca Quran ngan penginya Quran hungkul ditalar Quran teh. Gaduh kasayan gaduh 10 kasayan. Itu dah rahmat Allah teh, ihsan bageurna Allah teh. Ngaos Quran. Tapi ngaos Quran teh teu bisa macana ngan iman hungkul ka Allah. Ieu teh ayat Quran didangkeun weh urang teh. Dina kaset dijalmi anu nyar ngaos Quran teh didangkeun, direjep-regep urang teh diimani ieu teh kalamullah kitu nya. Meni raos tah nu ngaos teh diimani. Gaduh kasayan pahala, gaduh hiji kasayan. Lumayan hiji oge. Ayeuna urang ngalaksanakeun salat. Salat tahajud jeung salat duha. Pahalana ageung tahajud. Nah, jeung salat tahajud ageung nepal salat duha keur mah penting tahajud mah. Tatangga angan nyar maot, kerjemplang jempling, gitu kan? Pan sieun urang rek kaluar tah, tapi dipaksakeun. Ageung keneh tahajud. Nu beunghar jeung nu miskin ibadah. Benten sedekahna ibadahna. Nu beunghar salat tahajud tengah wengi hantun gugah. Aya beker panggugahkeun mun teh beker panggugahkeun ka pembantu. Bibi panggugahkeun nya ket abdi yang tahajud jam 1 mah gugahkeun rek ku pembantu teh. Terus tiris tengah wengi teh atuh ngahurungkeun pan ayeuna mah aya naon pemanas teh ibak heula nganggo naon saitihi sayihan teh haos keras wudu keras nganggo naon lah ngaleueut kopi heula nganggo susu heula haos pan aya roti dileueut heula sancan tahajud teh anu beunghar kitu nya loh kumaha teu gaduh hayang tahajud nyeri beuteung tengah heuti. Kurang-kuring neangan cai eueuh WC. Di mana disusukan oge. Beres ome disusukan rek kudu. Ngalah heula ngalah cai heula kret timba bari tiris eta teh kaluar. Eta ku Allah dihargaan ageung mana eta pahalana? Moal sami. Itu ihsan di Allah. Ibu sok ninggal mun teh mah kempal di masjid abdi sok ninggal sareng pengurus masjid DKM sok rame eta teh. Lamun teh make celeng. Aya buka lakon teh pasti mere 100.000 200.000. Dibukakeun teh nya we 500.000 make celeng teh. Apal sanu bedana si anu gitu. Anu hartana miliaran bahkan triliunan. 5.000 mah eta we biasa orang dinya. Baru udah pengen 2.000 mah masih eta we. Pan kitu nya. Lamun ngabandingkeun pahalana kitu nya. Ieu 100.000, ieu 2.000, 5.000. Anu 5.000 di bumina mung gaduh artos 100.000. Bari jang enjing meser beas. Jang urang kali sakola dicoceng 5.000 jang naon kangge kenceleng di masjid 5.000 tina 100.000 sabaraha persen lumayan nya komo teh mah urang gaduh artos 100.000 urang ngalangkung aya wargi urang nu teu damang hoyong pergi artos sama berobat ka rumah sakit kita klinik cing atuh pangbantosan abdi ya pun anak teu damang jiga nama urang teh dipasihkeun artos 50.000 mah ieu aya 50.000 na ngan hampura aja 50.000 mah jang abdi gitu. Berarti urang teh tos nyodakohkeun 50% harta urang. Mun kinten urang dipasihan enjing ku Allah teh 1 juta artos. Terus saya tetanggi perjauhan teu damang nu 1 juta watun dipasihkeun 500.000. Jadi dia kan mulai penit teh. Omo dipasar rezeki 10 juta, 5 juta dipasihkeun beuki pedit. 1 miliar 500 juta dipasihkeun
beki koret. Matak mun tamat tadi sebatin aya jalmi anu infak dina di kencreng masjid 100.000 ieu 5.000 cek abdi mah cantang tu pahala manggah Allah mah nu 100.000 bisa jadi nu 2.000 biasa jantep pedah ladang ngarongsok punten ladang ngarongsok aing sabaraha paling 20.000 kandang ngarongsok teh sabar sakilo rongsok 5.000 aya rongsok kan 2.000 sakali mun eta mah sakarung sabaraha kilo teh ini sekarang yalah dikatakan sekali angkat 20.000 eta nyical botol eta teh eta ka masjid masihkeun karsa 2.000 tina 20.000 10% tina harta anjeunna nu itu mah artosna 2 miliar ngan 100.000 teu 0,0,0 na ieu mah geus 10% eta ihsan Allah ihsan Allah sapertos itu bahkan nu teu gaduh mah karek ngalamun tos dipasihan pahala. Ibu teh ngalamun ieu. Ibu ngalangkung aya jalmi beunghak kayung-yung jang haji mah nya kurban ayeuna. Abi teh hayang kurban karunya ka tetangga teu kabagian wae. Karek ngalamun anu kurban dengan saurang we teh nya sa RW teh hayang namahan karek kahayang hungkul kitu teh ngalamun. Jang anu teu gaduh mah ngalamun oge naon janten pahala. Janten pahala. Eta urang kene sing sabar. Eta ihsan Allah. Nah. Jalmi beunghar jeung nu miskin pahalana langkung ka nu miskin. Ibu ayeuna anu anom jeung anu sepuh sing pahalana ageung mana? Hah? Anu sepuh jeung nu anom pahala mun salat ibadah ageung mana pahalana? Ageung sepuh? Ageung kene nu anom. Nah, jeung anu anom anu beuki ulin budak orang. Anu beuki maksiat budak rek membal, rek nguseup, rek segarupa budak orang teh. Tapi kulantaran rasa peneh ulin, tapi masih kene kersa ibadah kene. Salapan jang nyegah kana nafsuna kala rek salat heula. Padahal hayang mah buru-buru ingin nonton Persib. Tapi non dicegah kek salat heula ka salapannya nyata nafsuna. Hiji paling ibadah ge 10. Adik urang geus kolot kumaha? Asa teu parantesan nonton bola kali itu. Asa pantes nonton di bioskop teu pantes urang mah nini. Da bujing-bujing nini diajak ku aki-aki ku budak morak budak aki-aki teh hayang ngajak nini. Depan teu parantes teh. Mata kumaha urang ibadahna? Urang mah ibadah anu tos sepuh mah tinimbang. Nganjing tinimbang rek indit ka pasar geus teu dipercaya tanaga rek gawe eueuh narima kitu nya rek moe awak di buruan raku hansip tinimbang teu tinimbang eueuh gawe mending we ka masjid tinimbang bahasa urang mah daripada da ihsan Allah. Jadi ibadah teh meuning tingora nepikeun ka kolot. Eta ulah ayeuna mah ari keur ngora ketol ibadahna, ari geus kolot hoream. Eta teh suul khotimah. Ada miti tuang teh sareng daging, sareng gepuk, ari pantung jeung hitun. Eta suul khotimah awon eta teh. Ari keur anom rajin ka pangaosan anu kolot ngasuh incu. Ani seru kitu nya. Karena anu mah getol ka pangaosan teh dipapai Senenan, Salasaan, Rebuan, Kemisan, Jumatan. Ini dina Jumatan, di Sabtuan, Ahadan, saminggu teh pinuh. Kamana semua aya tara ngawas geus sepuh. Ayeuna mah tos sepuh teh ngasuh incu. Nah ari geus kolot beuteureun gajina. Suul khotimah teh bareng tungtung. Incu mah aya bapana aya indungna bikeun ka bapana jeung indungna teh ngaos mah ngaos we. Ulah aya alasan
beuki sepuh teh kedah langkung getol ibadah. Sanes ulah naon? Sanes kalau kamu ngendoran ibadah teh kedah getol. Eta ajrun ihsana Allah nu dipasikeun ku Allah ka urang. Benten-benten dipasikeun teh. Kanu pinter jeung kanu bodoh kan nu pinter dipasang dilipat gandakeun pahalana teh ka ulama ka alim ulama teh. Kumaha naon? Anjeunna mah milarina ge atuh sapertos kitu. Kasabna ge milarina ge. Benten-benten pahala dipasikeun. Jalmi anu nikah jeung nu can nikah pahala sami teu? Henteu. Hageungan mana? Nu tos nikah nu teu can nikah? Tos nikah. Raq'atani minal mutazawwiji afdalu min sab'ina raq'atan minal ujabi. 2 rakaat jalmi anu tos nikah langkung sae pahala tibatan 70 rakaat jalmi nu lalajangan. Gitu kan. Untung geus kawin ceuk betenya. Alhamdulillah eta. Jadi nu lalajangan gedung urang kali tong diantepkeun buru kawinkeun. Enakeun. Ya eta benten pahalana ge dipasikeun ku si Allah ka urang. Eta disebutna teh rahmat Allah. Nu urang disungkeun rahmat Allah. Anu sarajengna rahmat Allah teh khairat dunya wal akhirah. Non khair dunya wal akhirah teh kasayan dunya jeung kasayan akhirat. Allah teh masian kasayan ka urang teh. Kasadaya ni pasan rahmat Allah nu mawi kan disebutkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman jeung Rahim teh Rahman nikmat Allah anu ageung, Rahim nikmat Allah anu alim. Rahman nikmat Allah anu ageung di alam dunia dipasihkeun ka sadayana makhlukna Allah. Rahim hanya Allah ngumpul ka umat Islam nu iman ke di akhirat sakedik eta mah. Jalmi kafir teh sedekah gaduh pahalan teh. Gaduh. Di mana? Di dunia. Jalmi kafir sedekah hartana dilipat gandakeun ku Gusti Allah disebutna Rahman. Maka kereto liput teh. Aya bencana alam nu nyumbang di Amerika, di mana? Prancis, di urang teh nya rumah ti laluar eta teh. Naon da apaleun? Mun sedekah bakal digentosan ku Gusti Allah. Di mana? Di dunia. Akhirat moal dipasihan. Ari urang kumaha nu iman? Iman mah di dunia dipasihan, di akhirat oge dipasihan. Sedekah unggul eta teh sanes, sadayana pahala ibadah. Salat teh ibu pahala teh dunia akhirat. Kade ulah nya ka di akhirat unggul. Saum teh di akhirat dunia jeung akhirat pahalana teh. Zakat teh dunia jeung akhirat. Haji teh dunia jeung akhirat. Ngan urang sok padu panyangka pahala teh di akhirat unggul, di dunia ge dipasihan. Jadi kabeh mah teu mere Gus teh duitna da lain duit. Dan urang mah nyeung ka pahalana duit we duit da urang mah teh nah teh duit. Paningalna geus kana paningalna kana duit. Ari kurang diberi kesehatan teh sanes sisi ti Gusti Allah teh. Daldal ibadah. Abdi gaduh herencangan tabrakan. Pedah sanes tabrakan ageun, alit kasrempet ku beca. Mungkin kapotong curugna teh cingirna teh. Da langsung dilebatan ka rumah sakit. Diamputasi potong ayeuna teh. Cingirna teh sakedik ieu sakieu. Dilongok ku abdi ku naon eta cingir diamputasi tosep sabaraha cenah eta teh tosep 65 juta. Cek abdi teh sirungan deui eta sirungan deui cingir. Moal bari moal sirungan deui eta cingir teh. 65 juta. Hoyong ibu gaduh atos 65 juta. Tapi cingir teu aya. Coba eta nikmati Gusti Allah sehat teh. Khairat dunya wal akhirah. Nyalse eta teh kasayan ka urang. Urang masih kene nyalse batur mah ibu teu nyalse sibuk.
Urang masih kene tiasa nonton, urang masih kene tiasa hiburan, urang masih tiasa pangaosan, urang masih nyelang waktu ninggal murang kali gitu nya. Anu tiasa ngobrol nu janten carogena teu sakedik jalmi anu teu tiasa ngobrol jeung carogena. Pan urang moal poe tinggal moal dinten ninggal caroge urang. Aya jalmi nu teu tiasa engkewe peuting. Wengi hungkul dina dinten yang teu ninggal carogena enyi wengi kaburu tunu, enyi kaburu gawe, teu ningali saminggu sakali ningali carogena teh. Uyuhan eta teh. Ta eta teh khairad dunya wal akhirah. Kasayan dunya jeung akhirat. Pikeun urang umat Islam mah dunya dipasihan, akhirat oge dipasihan. Ada orang kafir dunia hungkul. Ngan lamun eta orang kafir teh lebet Islam, pahala ibadahna teh ku Allah dilipasikeun. Nuju kafirna eta jalmi teh sedekah da seueur kitu nya. Bangun pasantren, bangun masjid, kan saja orang kafir mantosan oge gitu. Lebet ka Islam, tah eta teh pahala dipasikeun ka Gusti Allah. Ka eta jalmi. Benten jeung nu murtad. Ari nu murtad mah moal ditampi amal ibadah. Nu akhirna jalmi-jalmi anu gaduhan sifat roja, gaduhan we pamadegan dina manahna. Naon nampi kana qada pamasian ti Gusti Allah. Qada radi bi qadri ridho bi qada illah. Ridho kana papasten ti Gusti Allah. Cok ibu cing ridho. Man la yashur 'alan na'mai wa lam yasbir 'alal bala'i wa lam yarda bi qada'i falyatlub rabban siwa'i wa la falyakhruj min tahtis samai. Sajan nu tarasukuran ka kami jalmi tara naon sabar kana balati kami jalmi teu ridho kana papasten kami pek ku anjeun teangan pangeran serang di kami jing anjeun keluar ti langit kami teh ka mana urang sok. Ibu beunghar ridho, ibu miskin ridho, ibu pintar ridho, ibu bodoh ridho. Di mana we urang cicingna asal urang jadi boga lakon we lah gitu ya. Hajeun ting urang di janten tegaduh naon-naon, jalan keur mah bodoh, keur miskin, asal urang jadi boga lakona ya ridho kana papasten ti Gusti Allah. Eta jalmi nu diunggulkeun Gusti Allah. Anu gagaduhan sifat roja mah bakal ridho eta. Lamun teu teh sifat roja moal ridho kana papasten ti Gusti Allah. Nu akhirna mah naon? Eta jalmi teh nampi Gusti nampi abdi kana papasten ti saliran. Naon margina aya sifat roja. Atuh abdi ayeuna dipasihan kaawonan mun teh mah dina pandangan manusia abdi lain jalmi beunghar Gusti. Atuh mudah-mudahan Gusti di akhirat mah jalmi-jalmi beunghar engke rahmat Allah. Atuh Gusti abdi teh jalmi bodoh ya Rabbi. Atuh mudah-mudahan we abdi cinta ka ulama mudah digolongkeun jeung ulama. Ta roja mengharapan ka Gusti Allah kana rahmat Allah. Eta jalmi anu magaduhan sifat anu roja. Jeung eta jalmi anu roja agaduhan sifat aunun minallah. Pasti Allah nulungan ka urang. Lamun urang tos agaduhan sifat roja, mengharap rahmat Allah, ladang urang ibadah urang, ladang usaha urang, akhirna nalika kaeng musibah ada Allah pasti nulungan. Ayeuna boga masalah da geuning beres, kamari ge masalah teh. Datang deui masalah beres deui. Sabar kali bang, urang kenging masalah ngapungkur tinuju anom, pan eta teh masalah sumping. Beres, sumping, beres deui, sumping, beres deui. Habana kitu jeung kitu masalah teh. Eta nu ngabereskeun saha? Da urang mah teu ngabereskeun. Nah, didinya. Jadi jalmi anu gaduhan sifat roja mah ngayakinkeun aunun minallah. Allah pasti bakal nulungan. Tapi lamun teu gaduh sifat roja, Allah tidak mau nulungan. Akhirna kumaha pamadegan teh nu bisa nulungan teh lain Allah. Tatangga we, mata lamun ibu gaduh sametan teh taranyukeun ka Gusti Allah, ka tatangga we cing atuh minta 100 we. Ka tatangga we teh. Ka Gusti Allah heula. Sagala rupi masali teh sungkeun heula ka Gusti Allah. Murang kalih teu damang sungkeun ka Gusti Allah. Kenging musibah engang laporan ka Gusti Allah.
Ieu mah rek teh inget teh puskesmas we, puskesmas. Ulah ka Allah heula, nembe ka puskesmas. Eta di antawisna anu urang kadah dijantenkeun pamadegan sagala rupi anu kenging ti urang ulah tetegenan kana amal urang. Sadayana diatur ku Gusti Allah upami urang tos tegenan kana amal urang berarti urang tos kirang rojana kana rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. رحمتك وذكرنا مما نسينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا من الهدى من الشر واشرح بصدري واستعمل به بدني واضلق به لساني وقوي به جناني واسلح به فهمي وقوي به عزمي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع مولاي صل وسلم دائما ابدا على نبيك بالخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.